kedaharan nih mah tuh. Ayangat tuh. Tong meuli ya kayak itu. Ieu mah can kenalan jeung urang. Kakang. Ayangat tuh teh jajanan. Tong main mah. Iya, Udah pentas tuh. cilimit mah. Tutupan lapar. Tong. Ih, bangunna. Kayak itu mah ini ah. Cilimit mah sudah pentas kan. Iya tuh hayang akang ieu hayang hiji Tong. ngasaan. Hayang hiji-hiji we. Ponok. Ujung dah jeung cerita. Ulin dah. Tong sudah pentas. Ya amang ieu mah teu ngomong hayang teh jajanan. Tong. Meuli mana kijung minta kau ke mana? Mau teu boga bapak. Atuh yang jajanan deui. Tong minta jeung ka mana? Midakeun kuing. Kemere. Ini mana ge? Mesti minta. Punten teh. Teh jajanan saha? Oyong. Bae tuh. Cilimit, Bae tuh. Slametan, Bae. Yang tikruk bae tuh. kop atuh kop sawawe. Karunya Kita teh mah gelis, bager, pokoknya si amang-amang itu nyaburik. Wah, teteh, udah. Teteh terido, teteh. ridho lillahi ta'ala Nah, ya kieu. Allah. Sayang atabi ya. Gintong cilimit teteh mah tapi beja kawan pandang kurang. Anjing balik atuh mah geuleuh apa lagi Slametan gitu. Gelis gitu. Geus Nuhun ya teh. badannya kami. Nah, si budak ketemu tong hantat Slametan. Teh kenaon di dieu ruangan. Keur kitu we keur ngalamun keur niis ieu teh. Nis, Keur hayang. teteh yang kantong jajanan. Anu teh jeung naon satu jajanan mah. Iya, kakang teh terus. Teh kenalan heula tuh. Kakang. Nek bisa. Yo hayang teh. Bawa itu uing. Oh, bisa melarian. Teh gaduh jajanan teh. Ini Slametan budak teh. Atuh kan lapar. Kakak ini juga ada uing. Sore iya bisa nyarekan mama. Iya teh mah gelis. Jung. Teh yang dicium. Yang dicium mah tuh. Yang dicium. Teh yang cium. Itu gelis-gelis. Kau jual mahal. Oh sih. Itu. Teh mah jual. Hah? Yang cium. Ini jual mahal we namanya. Jual mahal nanti jualan uing mah. Oh, bawa tuh. Galah. Teh nyuhun ke nomor WA teh. Mangga, ah. Sok barat teh. Atuh nu tahu nu aku abi di save. Hanya sok dulu. Sok. Sok. 0871 Terus? 12 Terus? 78 Terus? 2824. Ah. Iya lain ah. Heeh. Nah beda. Sami oge ah. Kesempatan foto anjir. Ah. Teu bener ieu mah. Nah, beda bejir. Nah nyuhun ke nomor WA. Naon deui? Ih, aing mah biteng saya nu menta deui. Ih, Kunaon sih hari Neng mending ngagas ka urang teh. pusing atuh ya. Tadi anu menta naon coba alusan kena foto daripada aslina. Ih, aing mah bobo ketek kitu sugan oge. Ah moal wa mah coba sok tuliskeun wa. Sok coba sebutkeun naon wae. 082 hiji Terus? 582 genep Terus? 52 10. Beda heueuh. Kasepan dina aslina? Ah? Iya bener ah. Bener. Tapi kasepan dina aslina? Teu nyangka ieu mah teu ciga nu tadi ini geuleuh nu tadi mah. Oh nuhun Neng. Entos muji AA. Oh nya, sami-sami da emang bener Neng mah teu ieu mah fakta ama kasep aslina. Neng, AA mah selain kasep punya keahlian yang lain. Ah keahlian naon ah? AA mah bisa mengkokop tanpa memegang tangan. Aing mah teu ngarti. Intina mah AA mah bisa mengkokop Neng. Iya, mah cabul ih geuleuh. Ngomong-ngomong sampean Neng bisa jalan gak? Ya bisa lah tuh, ah. Ya udah kalau bisa jalan, kita jalan yuk. Jalan. Kapan tuh? Sekarang. Wah, Yuk. oke deh.
atuh bagong di bagong di dia aya semua tijik saya Tuh ngomong-ngomong diem bae. Adek kudu ngomong naon atuh Neng. Tuh ngomong naon, basa-basi ke. Mah taratuman. Mawangkong jeung awewe teh sok tegak. Tegak, naon ditegak? Sampean. Sugan teh naon, masak atuh ngomong ke naon, ke Neng teh ditanya ke naon ke. Tepat di tanya tak. Amak kitu aing mah hewe Neng yang nanya teh nya. Neng esok nanya naon we lah. Jadi kapan nih teh? Kapan naon? Kapan nikahin Neng? ya tanya orang tanya kemana tadi ini salah bukan kita di turub termos Naonan tuh Arisya nyebutan turub termos ke aing. benar tuh banget mana sih turub termos ada mana kunaon tuh maka dicari kepreup Naon Arisya tuh gagabah ngomong teh mani kitu. Itu tuh mana sih ngomong teh kitu ih. Pokoknya mah gitu we mah uyahan daek jalan jeung si eta lu Ugus sih mah kasep asina ge ada mana kasep di mana ada teh mana Naon Arisya sering ngahina lain. ada orang mamang lain ngahina emang kenyataan lah gitu Naon Arisya janggung iku aing moal oh juga tuh belum juga jung motor aja mana jung gitu rek ku aing ditangtungan duanana nyokot hatar ajena. sabar Saya di sabaranana jelema kieu mah. Sayang. Aduh meni merinding kitu sayang mah. Jibri ka dulu kitu nya buat sayang mah bangun masih buat ka hipnotisnya bangun namanya biak urang Ayo tongol dengan jelema nu kitu Ayo balik Saha? Iya kabogoh Neng. Bobogohan ieu teh Barusan pokona mah. Barusan. Nah, saya kenal asaha. Neng mah meuni kitu. Soalnya aneh mah tak saya inget naon ieu teh. Tiraha ieu teh Barusan Neng barusan jadian. Jadian. Nya jadian. Maknya orang jadian jeung turub termos. Neng mah meuni kitu ka teh nyebut turub termos. Sudah emang ari kenyataan. Ayo tuh Neng orang jalan jeung Embung sih. Si horeng mah Neng mah kitu banget. Bedakeun sakama mah. Teuing bobogohan jeung turub termos kitu mah. aduh ini telepon nih ya halo mang naon lah tong ge uruskeun gaang mah tuh urang ieu keur ulin heula ieu di sawah ieu keur hiling heula urang naon loba pembeli atuh ladang loba pembeli mang taburut taburut atuh mang eta we ladangan ieu urang keur hiling heula ieu jauh ieu pokona mah atuh make helm we urang teh mang santai engke lah diberi kurang lah. Hah? Ya, gitar teh. Oh ya, saya. Gitar main. Gitar pingket. Mana mah? Aing pura-pura keur ulin jeung bos dek. Wah, ngomongna. Bos mah. Wah, boh kadengeun. Wah, gara-gara masalah. Maneh, deukeun lah gitar main juga. Cepetan. Wah,